Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu wadia bala tepas Sunda di mana baik ayana wilujeng siang wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti kandaga tepas Sunda YouTube. Urang ngeureuyeuh pamirsa neraskeun hanca nu katunda lalakon anu masih dina syariah silat Sanjaya Galunggung Si Jawara Pedang Dewanya nyata anu judulna Tapak Siluman. Kumaha lajengan ieu carios urang Bandungan sasarangan sakedap deui. Ulah ilap pamirsa anu tacan subscribe nu nembe manco nya. Atanapi nu tos lawas manco wae tapi teu kersa we subscribe wayahna. Di subscribe heula wae daharatis pamirsanya bari ditoel tombol loncengna supados aya beja upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki sarta teras ngarojong bedaran-bedaran dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaos nasihat lahir sinareng batin jembar manah gambir rezeki sarta tebih tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa urang keureueuh lah dongeng nanya ka bagian anu kadua. Urang hamparkeun deui atuh nya sama kabuitanana. Aduh tos rarabek kieu balas dicaralikan. Para samakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Panon Sanjaya netep saurang nini-nini anu bukna panjang rerewik bayi jeung geus podas kabeh. Eta nini-nini teh nyeklan tongkat hideung, make papakean warna hejo kolot dirangkep ku jubah panjang anu warnana sarua jeung papakeana. Eta nini-nini nangtung beri panon calongna nitenan tilu layon anu tinggal loler nyaeta layona lalaki-lalaki dugul kala bolong kala pusar jeung kala tungir. Tuluy manehna neuteup ka arah Siwanoja bari teuteupanna mancarkeun nafsu amarah. Sat-satanaras gerem si Nini. Nini umuran 80 tahun eta gagancangan ngadeuketan ka Siwanoja. Lengkahna nu bari bongkok kawilang gancang nandakeun nafsu amarahna geus ngabeuleum getih teu katahan deui. Anjan geus dasa kati umur gaula awewe canam. Anjeun oge kudu modal pikeun nebus nyawa kati umur gaula sia. Hiat. Si Nini harita ngahembatkeun tongkatna dina gerakan anu gancang. Tungtung tongkat hideungna mimiti mancarkeun cahaya. Cahaya beureum marong kawas beusi meunang meuleum. Nempo kitu Sanjaya teu cicingeun. Manehna teu tega lamun seug nempo Siwanoja anu geus teu walakaya kitu. Rek ditandasa ku si Nini. Gancang atuh Sanjaya nyintrekeun ramona metakeun sintrek kuludugna ngagunakeun satengah tanaga jerona. Ceter torelap. Sinar biru norelap gancang ngarah kana tungtung tongkat si Nini anu keur ngaheumbak. Wutuar bledug. Si Nini macang tuluy ti bebet kana taneuh garing nu eueuh jukutan. Sanajan teu kadenge koceak dengekna. Tapi tina paromana katempo si Nini teh nahan ka nyeri. Tongkatna nu hurung geus pareum. Ayeuna mah tina tungtung tongkat teh kalah ngelun haseup bodas. Kawas areng panas anu kasebor ku cai. Sedengkeun Siwanoja oge harita kapangpengkeun gugulitikan dina taneuh tuluy nangkarak bengkang.
Sinini launan nguniang hudang barinya kelan kana tongkat hideungna nempo Sinini hudang Sanjaya nu salempang kana kasalamatan si Wanoja gancang atuh ngolebat ngagunakeun gerak silumana. Kolebat, wush. Apal-apal sakicep ge Sanjaya geus nangtung di hareupeun si Wanoja anu kulitna beuki katempo geuneuk bae. Bari manehna nyang hareup ka arah Sinini. Sinini ngagerem amek sanggeusna sakarapan ngatur napasna panonna neuteub seukeut ka Sanjaya. Kawas mancarkeun kakuatan batin pikeun nembus si jantungna Jawara Pedang Dewa. Tapi sikap Sanjaya tetap bae tenang, bibirna seuri ipis, teu nembongkeun saeutik ge rasa mumusuhan. Sinini gancang ngolebat, wes kolebat. Dina sakicep manehna geus aya di hareupeun Sanjaya galunggung dina jarak ukur 4 lengkah. Ieu teh nandakeun lamun Sinini mibanda gerakan anu gancang oge meh sabanding jeung gerak silumana Jawara Pedang Dewa. Udah mau jadi ngaos ya, Geram Sinini. Saha anjeun? Tapi kawani-wani ngagagakeun niat kula maehan awewe bejar eta, ha? Saha kuring eta mah teu penting. Nu perlu nini nyaho kuring ukur nulungan jalma lemah. Wanoja eta teh geus taya daya, masih bae anjeunna rajang manehna. Anjeun teh bener-bener kajam nini walon Sanjaya. Setan ngalah cing belang wagong reuneus ya. Sinini kalahnya campah. Ayeuna kula ingat ciri-ciri anjeun dayaka. Mun teu salah, anjeun kasih Jawara Pedang Dewa lain. Syukur lamun nini apal ka kuring, samemeh kuring ngawanohkeun diri. Ureh nganggap kula pikeun budak-buduk. Jurig wetan sanajan geus kolot, tapi uteukna masih cerdas. Serta kakuatanana masih mampu pikeun ngarubuhkeun anjeun Jawara Eusreum. Sanjaya kalah seuri. Ngadenge Sinini amuk-amukan kitu. Tuluy pok ngawalon deui. Kuring embung mumusuhan jeung anjeun Nyai Jurig Wetan. Kuring mau kuring ngahalang kana kataledoran anjeun. Asyah ulah bagaya maneh. Wanoja eta teh geus nandasa kana 3 murid kaula tuh layona. Kula kumaha bege kudu males pati ka eta awewe. Lamun anjeun rek melaan manehnya. Sang hareupan ayeuna keneh murka kaula kutang kusut sia. Siat. Wes Sinini ngolebat gancang. Apal-apal tongkat hideungna geus ngahumbat tarik rek ngepruk sirah Sanjaya atuh Sanjaya geuwat ngagiwar ka belah kenca. Tapi teu disangka teu dinyana tongkat hideung teh kawas mibanda mata. Gerakanna ngagilek nuturkeun kana gerakanna Jawara Pedang Dewa. Tapi na Sanjaya teu gugup, manehna rikat ngawangun gerakan ajeleng simut ceurelat jeleng. Kalayang cle apal-apal Sanjaya teh geus pindah tempat. Ayeuna geus aya di satukangeun Sinini. Sinini Jurig Wetan. Gancang malik bari suku katuhna ngajengkat. Pikeun ngajejek kana cangkengna Sanjaya galunggung. Tapina Sanjaya teh leh geleng samemeh cangkengna dihancak ku dambal suku Sinini Jurig Wetan. Sanjaya teh rikat ngalabuhkeun awakna rata jeung taneuh dina gerakan caringin rungkat. Plos suku Sinini liwat di luhureun awak Sanjaya head bletak. Ayo! Sinini ngagoak tuluy mundur bari sukuna engke-engkean karasa nyeri jeung linu. Mumuncanganana teh sabab dibajeg ku jurus teke monyetna Sanjaya.
Haram jaga si anak kalong, kurang ajar. Sini nih untuk kenang bareng usapan memuncangan anu ngadak bareuh. Hampuran ini atuh da sukun ini na cucu nggak rek motong gencang geng kuring. Alah ya dasar gumasef ya teh minantu lutung borok bujur. Caca. Sini nih ngolebat deui gerakana leuwih gancang leuwih cepet dibanding tadi. Tongkat hideungna ngahiung tarik bangbaraan. Wut, tongkat nyamber pulang anting ngarah kana sirah Sanjaya jeung beheungna. Aduh gancang Sanjang ngelok. Wut, plos, plos, samberan tongkat plos sababaraha kali. Teu hasil kena kana sasaranna. Wuk. Ayeuna mah tajongan suku katuhu sinini anu ngadius ngarah kana iga burungna Jawara Pedang Dewa. Sanjaya sakilat nakis ku leungeun kencana hiuk des. Wut. Blesur tongkat hideung jurig wetan. Datang rek notog ganaangan. Horokaya Sanjaya Galunggung masih sempat ngalempaikeun awakna ka tukang. Dina gerakan kiara rubuh sodokan tongkat sinini lolos, tapi sinini gancang nekenkeun tongkatna ka handap. Sanjaya atuh rada ngaranjug sabab tongkat jadi rek mentung. Kana awakna pisan, gancang Sanjaya nakis ku leungeun katuhuna ngagunakeun aji kerang sewu sabab apal pisan lamun tongkat sinini eta dieusi ku tanaga jero anu rongkah. Hiu, wut, tes duar burinya sinar berem ngaburinya bari. Di barangan seorang ngabladug tarik sawaktu pigelang Sanjaya diadu teas jeung tongkat hideungna jurig wetan. Blug tonggong Sanjaya atuh ngabentur taneuh. Jurig wetan anu geus nafsu hayang gancang ngarubuhkeun Sanjaya ngaheumbatkeun di tongkatna. Hiu, wut, ceger, brak, wur. Taneuh heureung rengkah bari jeung nyeblok. Kahanca ku tongkat hideung jurig wetan, sedengkeun Sanjaya mah salamet sabab kaburu ngagerentelkeun awakna ngajauhan ti sinini. Pamirsa sadayana ulah pieu dongeng dialpukahan ku afiliasi ti Shopee oge Lajada pamiarsanya. Sakur pamirsa sadayana anu resep ulah galeuh di Shopee atawa nepi di Lajada. Tiasa klik salah sawios barang atau nepi naon wae nu dipajang dina produk di ieu dongengnya, klik we salah sawiosna. Saparantosan lebet ke Shopee atau nepi Lajada mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge sakahoyong pamirsa. Nu penting mah balanjana ngalangkungan produk atau nepi link nu aya di dongeng Aki. Hatur nuhun kanu parantos balanja oge ngarojong kana pedaran dongeng Aki ku balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng anu dipadar di Tepas Sunda atau nepi di Kidagar Official sami sareng ngabantos kana kamajengan channel Aki nya. Hatur nuhun anu palih sawer menyawernya kantun klik wae atuh gambar receng di handap video nanya digeser-geser aya selatan terima kasih gambar receng atau napi langsung ke akun Shopee Pay atau napi GoPay atau napi Dana di 0852198239. Atur nuhun sadaya atensi sareng pangrojongna urang keureuy deui dongengna prung Sanjaya gancang nangtung tuluy ngilikan pigelang leungeunna anu bieu bentrok langsung jeung tongkat hideung sinini. Katemong pigelangna teh lecet jeung rada bareu. Tongkatna bahaya pisan, kudu diimbangan ku pedang dewa kaya kieu mah.
Gerentos Sanjaya tuluy manehna langsung ngodok enong ajai beringit kancana. Serat burinyai sinar beureum ngaburinyai pedang dewa urung ngempur nemongkeun pamorna no pikasieun sarta pikagimireun lawan. Ayah ngaluarkeun cocolek talasio ganjen teh kunyuk raun. Masa bayar dulu kau lama. Rasakon hiang jodelat. Sinini ngagajlang luhur maju ke arah Sanjaya. Hiu tongkat tengah heumba tarik kerek ngabencarkeun sirah lawana. Sanjaya rada dongko bari nilep sukuna seutik pedang dewa ngolebat ka luhur. Hiu blendrang buricak duar. Saharita sinini ngajengkang ka tukang, tapi manehna gancang salto sangkan manehna teu nepi labuh. Sedangkan Sanjaya ngadalik deug, tapi gancang Sanjaya maju. Pereup kencana ngablesur tarik ngirimkeun tenggelan karang sewu andalanana. Hiu cager. Jurig wetan ngoceak. Awakna kaseret mundur 7 lengkah leuwih tuluy ngajungkel rubuh ka tukang. Tapi na geuning sinini teh awakna kuat, tanggoh. Manehna gancang nangtung deui. Begitu kerel-kerel unggul muringis bari nepakan dada jeung angeunna. Sanajan bari dadalik degan leungeun katuhuna ngagentak ka hareup purisat. Sinar beureum parotong kawas beling. Mawur ke arah jawara pedang dewa. Salah sahiji tenggelan sakti jurig wetan eta teh anu katelah abur ajal. Dipetakeun pikeun narajang ka Sanjaya. Di tarajang samodel kitu, jawara pedang dewa teu galideur saeutik ge. Manehna gancang ngawatek aji sayuti cahaya. Leungeun kencana diangkat meber ka hareup, mancarkeun cahaya warna-warni kawas katumbiri. Ratusan sinar beureum kawas pecahan beling teh maneg. Kaneg di tengah jalan tingkalayang, tapi na teu malikan narajang kanu bogana. Ngadon ngageter kawas nu ngaduka kuatan tuluy ngabledug bitu tarik pisan. Tuar bledug celegur. Taneuh ingeung. Kawas nu diamukulini badag datangkalan langsung rarungkad taneuh mawur ka kebul saharita mulak. Sanjaya mecleng tuluy labuh diuk digigireun pisan si Wanoja nu beukit teu walakaya. Ini jurig wetan mah mecleng jauh tuluy labuh gugulitikan. Sakedapan mah manehna teh cicing. Ngararasakeun sakujur awakna anu karasa pasiksa kawas meunang ngagebugan. Lamun ku aing dituluykeun bahaya pikeun ieu Wanoja. Bisa-bisa manehna tiwas kena kasambar ku tenggelan nyasabna sinini. Leuwih hade ge ku aing diamankeun heula. Katempona tatuna parna sarta nyancam kana nyawana. Leuwih hade aing ngubaran heula ieu Wanoja. Pikir Sanjaya bari sakali-kali neuteup si Wanoja tuluy neuteup nitenan ka sinini jurig wetan. Kayaan si Wanoja oge nyawa si Wanoja pikeun Sanjaya leuwih penting tibatan nandingan atawa nyang hareupan ngayonan sinini jurig wetan anu teu boga masalah nanaon jeung dirina. Mikir kitu atuh kolebat wes sakali nyamber ge si Wanoja geus aya dina tak-takna. Sanjaya tuluy lumpat mawa eta Wanoja ngagunakeun gerak silumana anu gancangna nandingan angin. Wes kolebat. Jurig wetan nitenan gerakan Sanjaya nu kawas ngaleungit. Panon kolotna nu geus kalatih bisa maca keneh gerakan angin. Sata nyirikeun oyagna dangdaunan nu kaliwatan. Manehna bisa apal lamun Sanjaya teh lumpat ke arah belah kulon.
Wangsat barakatak oslum. Dasar incu baruang sia, incu monyet. Ku Daniel Reno. Kalah kumaha jadi udag sia ku aing. Aja lumpat kalian cocopet ge di podaran babarengan sia ku kaula cucurut saja do. Sanggeusna batuk sabaraha kali tuluy ngutahkeun rehak getih. Nyai Jurig Wetan gancang ngeblesat lumpat pikeun ngudag Sanjaya. Gerakana teleh gancang. Lir kilat leuwih gancang di pasar anu kaluar tina sumpitna. Blesat. Wush. Hiji bayangan bodas kokolebatan nembus rapetna tetangkalan. Leuweung gerotan ditorobos dina waktu ukur sababaraha tarikan napas. Kolebat, hush, wut, jeleng, kalayang, celek. Eta bayangan teh tepi ka hiji mumunggang pasir. Manehna eureun dina tak-takna katempo nyampai saurang wanoja anu teu usik teu malik. Teuing masih aya nyawaan atawa geus tilar dunya. Eta bayangan bodas teh tayalian Sanjaya galunggung si Jawara Perang Dewa nu lumpat pikeun nyalametkeun si Wanoja tina ancamanana Nini Jurig Wetan. Aya guha leutik tuh di lamping pasir sanajan teu buni tapi bisa dipake sawatara waktu mah pikeun tempat ngubaran ieu awewe. Sanjaya gancang ngolebat nuju ka guha leutik di lamping pasir. Guha teh rubakna ukur salengkah leuwih, jerona ukur 4 lengkah, lawangna ge teu katutupan ku nanaon, boh ku batu atawa ku rungkun atawa ku tatangkalan. Najan teu buni tapi Sanjaya ngagunakeun eta guha leutik pikeun ngagolerkeun si Wanoja. Sanjaya melang lamun manehna leuwih lila deui neangan tempat nu leuwih buni si Wanojana bisi kaburu teu kuat nandangan tatuna. Teu loba carita deui Sanjaya teh langsung bae ngubaran si Wanoja ngagunakeun kujang oray emas. Gancangna carita si Wanoja geus pulih, manehna diuk, panonna neuteup ka jajaka kasep nu diuk di hareupeunana. Aneh. Segancang ieu awak jeung tanaga aing pulih deui. Cek si Wanoja ngabati. Padahal tadi nyawa aing meh bae leupas. Tapi sawaktu aing ngarasakeun aya hawa haneut ngaraksuk kana sakujur awak. Tatu tenggelan sikala bolong teh ngadadak sirna. Awak aing jadi seger pisan. Kaos teu pernah tatu saeutik ge. Malah kawas anu geus reureuh lila. Aing nyaho ayeuna mah saha deui jalma anu mibana kasaktian kawas kitu. Lamun lain Jawara Pedang Dewa alias saja Sanjaya Galunggung. Si Wanoja ukur cumarita dina batin anu roweco sorangan we. Tapi bahamna mah rapet teu engab saeutik ge. Bibirna nu mungil leutik pamiarsa bejeung beureum ambu cuy. Teu daek ngucap sakecap ge. Sanajan manehna geus lila neuteup ka Sanjaya malah seurina teu daek temong. Padahal Sanjaya mah ti tadi ge mentang seuri kokojona bari panon ieuhna neuteup ka si Wanoja. Anjeun wawuh jeung nini nu ngaranna Jurig Wetan, pancing Sanjaya ngajak cumarita. Wawuh, walona singket. Sanjaya ngadago ucapan terusan ti si Wanoja, tapi lebeng teu kadenge deui. Si Wanoja teh teu nyarita deui malah neuteup kaluar guha tuluy manehna cangkat ngalengkah ninggalkeun guha. Tapi Sanjaya gancang ngarawel leungeun si Wanoja.
Ulah keluar heula, jurig wetan keur ngudag urang. Tadi manehna kalengitan arah tapi kuring yakin. Manehna sagedeng deui ge bakal ngaliwat ka belah dieu. Si Wanoja teh nurut. Manehna diuk di luhur batu, nu luhurna ukur sabitis. Beungeutna mah tetep we tiis, manehna tetep neuteup ke arah luar guha. Sakitu si Kasep ngalempereng koneng Sanjaya Galunggung harita ngadeuketan. Nangtung di gigireuna pisan. Bener tilu lalaki dugul tadi teh muridna jurig wetan, tanya Sanjaya deui. Bener. Walon si Wanoja ponok. Kunaon anjeun tepi ka bentrok jeung tilu jalma dugul muridna jurig wetan eta nyai? Cik Sanjaya someah tumanyana. Cecep. Walon si Wanoja ngawalona tetep saperluna. Dina kayan kitu kolebat. Hus, celeg. Ada kaya hiji bayangan abus ka jero guha atuh nuduhan ngarenja geruas tuluy nangtung bebarengan neuteub mencrong kanu anyar datang. Si horeng nu datang teh saurang awe tengah tuh. Di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko. Sedangkeun leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh, mani tinggal begitu ieu mani reuwas. Keur naon keur bobogohannya, hayo kapanggih ayeuna mah. Hayo keur naon hayo paduduan di guha. Dede curiga. Cembokur ibi mah ieu cembokur. Yah, mending ge jajan heula awug dah. Anu amis rawas kareueut matak dedeyeun pokona mah awug ibi mah bari jeung hanet keneh geus sok. Tah ieu urap jagongna alias kukurau sok. Ieu pamirsa sadayana geraja-rajan heula sok imbok ka dinya ka nomor WA. Ibi tos arapal kan di 089888810 parapat Harap pemirsa capruk Bisarwiti ya. Pemirsa kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heulanya dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon Tapak Siluman bagian kedua cak urang teundeun dihaneulem sieum gesan sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang gesan aleun urang samper deui ke di bagian anu salajengna hartur nuhun ka sadayana salam ka sadayana pamirsa. Parantos manco parantos ngarojong parantos satya ngantosan padaran-padaran dongeng aki hatur nuhun pisan nya. Mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan aya dina karahayuan kasalamatan oge kasinugrahan kabarokahan pamirsa amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana atuh hatur nuhun ulah hilap murid aki nu bungsu Mang Otong ge nuju ngadongengnya diajar ngadongeng di palih channel dongeng Mang Otong nuju medar lalakon juri kana nu judulna teh Dedemit Leuwih Buyut. Terus bagian ke 16 gitunya 17. Mangga nu resep dongeng jurig tiasa di Bandungan dipalih ditu di Depongan dipalih ditu. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula anu kapihatur aki namit mungkur heulanya. Urang tepang dangu deui di bagian anu katilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah Hancur.